kasarang kaget mira kasarang kasarang satengah marga Sekar Wijaya ya kusuma Batara Rama kaget kasumpingan Hanuman perpancana sudah ngandika kawadaling lisan Batara Rama bopo mas Anoman aya naon sampean lurusuhan nepangan kaula aya naon Anoman aduh aya naon kase awal kapeunyu aya naon sok gera bejakeun ka kaula tong didingding kelir disindang siloka blak-blakan Anoman aduh blak-blakan Raden blak-blakan Anoman kieu badeng-badengkeun aya hiji kajanten recetna surawanana ramena sora ketek pati garajleng tur jararit sora sulili dipermanakeun di gegana wiati yakin ngalet-ngalet ngabandalet ngemat-ngematnya tangpina aya serangan alutan ti alam kadirja malah dilulungan ku hiji tiyu anu jangkung dhuwur simar dada malah eta buta teh mahiwa julina gede siga gajah aduh malah salah eta teh Kakang Kumbakarna aduh geuningan majeng kapalakan yuda Kakang saha Gunawan aduh nguningakeun eta teh pun lanceuk Kakang Arya Kumbakarna jadi lanceuk sampean ora kapindo damel kaula nun Gusti eta buta teh gagasap teh mandraguna punculiga papak teh jaya ingrana sur balan-balan wanara anu gepeng dipuntang banding nepi ka papurisan awak diidep nepi ka ancur wanara sulili beruk jeung sajabal wijar meneng Gusti perlambangan hati iya wijar meneng lara peteng hati nera atenera kaget nira amedang ngoloho ngembang kadu ngakulang penggali margi kaget ku kasaktenanana ieu Kumbakarna alun kundila ngandikeun teu sangka
geningan eta teh kumbakarna Gunawan aduh leres ora kapindo damel kaula nu Gusti mulai nu bisa nandingan rupina gagas sakti mandraguna tapi kaula boga keyakinan kaula teh yakin kajahatan bakal eleh ku kabeneran kaula nu Gusti urang permanakeun coba kaula hayang apa kumaha ketak-ketakna orang-orang alengka padahal kaula malamun nu geulis garwa kaula cinta dipasrahkeun ka kaula mah teu geuneuk teu maleukna lillahi ta'ala kaula bakal ngahampura kasalahan dasamuka aduh eta sakitu jembar manahna dasamuka ngekewep karwa batur Gusti urang permanakeun hayeuh di mana anu ngaran Arya Kumpakana urang permanakeun anu celaka Gus aya deui we tapi kaula ngaku yakin urang-urang alang kadir jaga sakti mandraguna punculing apa luar biasa tapi ngaran-ngaran di salah jalan dibawa ke maksiat teburu hancur papan kari tulis kumbakarna awas ulah sambat ka dia lamun kaula diwenangkeun diidinan ku Gusti Rama dipokosna ku aing ti corona gon 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 sada set mito ka uing abdi gon ya abdi di blok teh genep abdi keur isalan engkol kel Sat kata di goruan ini teh anu man kuat tengah denge pisan. Dah. Melapur. Oh. Oh dah. Bari jeung boga duit kirek meuli kana naon di dieu. Di leuweung kieu. Di leuweung mah cau bebetian. Terus para monyet teh naon teh buah naon teh. Kesemak. Siapa ada kesemak? Hah? Apal kesemak? Lain. Tah gitu. Lamun sia nompo beungeut tukang jenglong eta kesemak. Cik atuh airek manggung ulah jaba di syuting. Cik atuh ulah mau beungeut eta. Parung herang liar mijah com kurunyut ari ancam sakurunyut mawa epan rupa-rupa plung kecemplung lamun ancam sok kecemplung plung kecemplung plung kecemplung
anteng jujur jeceng lengan lempeng panon mah naksir numan top tahlau meredahareun mangga 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 gerak uang gerak raos ditanggung dedeyeun mangga mangga ulah isin-isin pancang kilung ukur dilang kepan papatong kalah dipelok pan colek kalah ngadelek lecong panon belek tambah oncom ayolah pan aing digugurah ku bonteng aing di dia mah loba buah-buahan tong tolang nangka kawinan bapak poe salasa bebeja mah dicari tong tolang nangka kawinan bapak di papa mah kawin poe salasa bebeja mah dicari aduh si bapak teu teuingeun bapak mah suka jeung ngorah aduh si bapak teu teuingeun ka mah hop nya sia nuturkeun wae aing mah ngahaja aing soalnya lamun teu dikitukeun sia HS Kang urang bingung ayeuna teh Kang dah bingung kunaon sia dia ulah sok kungang bingung jeung aing mah ayeuna pikirnya ayeuna nu maju kumbakarna eta jelema jang kudu nandingan Gunung Anakan siapa ada Gunung Anakan wah Gunung Anakan nu kos kumaha sih ta tukang rebab Gunung Anakan udah itu mah orang Serang beleguk kan bae lah antep jam 3 eta rek moro balanja sih ka induk aing rek meuli jengkol sia mah ngomong deh ngadalang deh ka mana karep ingkar dina tetekon sia mah hirup deh dah aing make tetekon we ge eleh make pakem padalangan aing kaoe aing neuteuli aing da bari jeung menang festival Beno Jakrama juara kahiji ge da aya panggilan goblok mah nyatu tah eta cek aing oge nya jurina si Tantan ge hese Gon eta belah dinya kan heuh kampung baku buaya mah ewat seur balad-balad wanara anu pejet dipuntang banting kuyarya kumbakarna asoramo kumbakarna balad-balad wanara pating caloprak
ala lancur aya mastakal nu puntung padanganana kitu kayanana wala wala hey hey wala wala hey hey wala wala teu sapiring kadijayana boro-boro siap kokoek ucelang-acelang dina dahan saluhur dahan kai dirawel siap wae hayah balad-balad wanara hayah tandingan dia aing bangsat sahanu nenggelan cokor aing edan aya nyet saha maneh aing Prabu Sugriwa orang kapin udah wah gede hati sia wasap ayo sia maksakeun maneh aing dek si datang dewa eta monyet sawu Prabu Sugriwa loncat kana tak-tak Arya Kumbahara palanganana yang kiwalan teng nyepeng kana cepil Arya Kumbahara baham sareng pangambung Kumbakarna dikokos sapada harita ku Prabu Sugriwa ayo iya iya nyeri edan Kumbakarna emut karena Purwa Daksina Purwa marang wiwitan Daksina wakasan ngawatek aji bekah atuh ieu Prabu Sugriwa bakat ku tarik ieu bekah Arya Kumbakarna oge bakat ku kenceng na ieu nyepang kana cepil oge ngokos na ieu Prabu Sugriwa dugi ka sumpung celina rawing ieu sasat iya aji bekah tarik kacida
oge panangan Prabu Sugriwa nyepeng cepil sareng ngokos ieu Arya Kumbakara hingga Arya Kumbakarna sompung cepilna kencalan tangan oge ieu pangambungna rampung sapadahna wah waduh aduh aduh aduh